drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Jasmine, meni gabut kionya hari Sabtu teh. Nih karena libur Sabtu geus gabut, komodo engke deui nya lamun geus libur ieu, libur panjang. Ya enggak sesuatu kamu teh sekolah Neng meni dibere libur gabut geura dibere sekolah embung sekolah capek. Kumaha sih? Nya kumaha da tuh Jasmine ngaranna ge gabut atau orang ka ieu yeuh orang ka pasar tumpah geuning anu di eta di lapangan. Di meni jam sabaraha ieu kamu teh atuh geus beurang. Moe ge atuh geus eueuh neneaun di ditu nya geus balik. Tapi oge sih, pasti mun urang ka ditu geus eueuh da anu dagangna. Terus ka mana atuhnya meni gabut kieu Neng ih? Nya sugan meni kamu nu gabut aku nu mikir geura. Kumaha sih? Nya kamu tak atuh mending bantuan mikir Neng. Ih, nya Neng mah hese mikir. Mana nya? Orang ke iya atuh orang ke warung mentis gimana kita beli dimsum mentai. Gimana? Ih, hayu atuh Jasmine eta mah meni favorit Neng pisan. Tapi Neng teu boga duit. Kan aya libur mah Neng teu ada bere duit. Kumaha tuh nya? Rongkongnya hayukeun geura tapi teu boga duit. Nya udah teh maksudnya. Nya lamun kitu berarti Neng teh kudu dijajanan sama Jasmine. Kan Jasmine anu ngajak ka mentis nage. Bener teu? Dasar kamu ini tuh men. Aku deui nu ngaluarkeun duit na teh. Asik, tah kita atuh kan kamu mah iya Min, best friend sejati Neng, bestie sehidup semati, sesurga, entah seneraka, seibadah, semuanya pokoknya nama, tapi Jasmine. Nih gila iya gituan. Bura atuh kamu teh hudang gularan wae edek moal teh jajanna. Hayu atuh hayu. Aduh. Cari jajanan oge untuk ieu teh Jasmine. Ih, nih nah jual si koneng ya teh. Nyaru deh warnanya. Kumaha Jasmine ya teh? Si cari jajanan mau aku kamu. Aku deh wae ya teh nih beak we kieu mah carana duit aku teh. Ih, meni sekali-sekali mah ajak atuh Jasmine si Ica teh meni karunya. Ya Icanya ajak. Gak apa-apa Neng, Ica mah gak di jajanan juga. Soalnya kan Ica mah sudah biasa atau kalian jajan Ica mah cuma ngeliatin aja. Mulai geura ada ngajual kesedihan teh koneng. Ih, Jasmine kamu teh teu meunang kitu no karunya si Ica. Gak apa-apa Neng, Ica mah nanti ini aja we. Bawa nasi aja terus makannya sama aroma ini jajanan kalian. Ica mah gak usah dijajanin, gak apa-apa Neng. Meni tetegain Neng ngadengena Ica, andaikan ya Neng teh boga duit, mama Neng teh jadi artis dracin, terus gawe di di Cina, di Hong Kong, kuning di jajanan dah. Ica, maaf ya Ica, Neng gak bisa ngejajanin. Mulai gerak drama teh. Ya udah tuh dari Jasmine aja ya jajanan inget semuanya. Nih, yaudah. Yes. Asik, makasih Jasmine. Kita atuh kamu teh tadi kudu loba sodako ya kasih Ica mah kan yatim. Ica. Makasih ya Teteh Jasmine. Ih, naon cenah teteh Neng teh salah ngadenge ya teh. Bener ieu mah dilancek teh. Di meni gelo bareng naon aku mah teu boga adik koneng kelas kitu garele. Yang satu erek di jajanan mal ini teh. Ya mau atuh Jasmine. Berang-berang bawa berkat cakep. Berangkat. Let's go. Nangka buruk, nangka biye, ngampuyuk. Let's go. Di yang si jelema teh meni teu jaralas kieu. Kieu ya aya leutik nanti imunisasi teh. Duh jadi oge ieu kentang bawa da alabuna mak nya urang kasaan heula nya. Panas kieu we. Menya udah kieu Ieu teh asal loba-loba teuing nya masakna. Berewe mah maneh sawareng menya. Kok nya? Geus oge geuning ieu gegeroh teh. Nah cara rapek kieu. Tinggal ngagoler mah geus ngagoler ke jam 12 nonton si Utaran. Assalamualaikum Neng, aya mak nya. Waalaikumsalam ya ada dia di jero. Ganggu wae si Bunda. Mak nya. Geus anggeus beberes sama Neng.
Geus Buna ieu teh naon ka dieu? Tumben eta bari mau dahareun. Iya mah Neng, Buna tehnya masak kentang balado loba teh. Mak nya jadi eta kemere ka Mama Neng gitu yo. Alas yang mending repot kieu Bunda. Jeung loba ki barang bere teh. Mak nya nyanta atuh Mama Neng teu repot apaan Buna tehnya masak loba teh ya kentang balado teh jadi daripada mubazir mending jeung Mama Neng saware kitu. Mak nya Nya nuhun atuh ari kitu mah Bundanya ieu meni katampi pisan ka Mama Neng kentangna. Cing urang rawasan. Nikmat. ya satu Buna pulang heula nya. Har deka mana Bunda? Urang tuang heula atuh barang itu Mama Neng ge masak ayo. Mak nya Mama Neng sok we Mama Neng. Buna mah can gegero ieu loba keneh pekerjaan rumah tangga. Nya sok atuh aya kitu mah Bunda, tapi sate acan nuhunya ieu kentangna meni enak. Sami-sami Mama Neng. Mak nya nya atos atuh ari kitu mah Bunda pulang heula nya. Hayu Si Bunda jeung repot sagalanya kurang kirim dahareun ya teh. Simpen lah di dapur bisi ke ucing. gegero heula jadi engke tinggal ada dasar heula. Mak nya Har heueuh geuning Mama Neng teh poho. Pan tadi teh masak daging rendangnya. Kumaha atuh ieu? Moal katuang meureun. Si Neng teh pati beuki di kana kentang kieu teh nya. Kabayanakeun sugan beukian. Meninya Ibu Nurul Iman, harna ka dieu bae teu balik pisannya. Poe Sabtu rapat aing mah beuteung kok ngewet kieu cing atuh rapat teh bere konsumsi. Beuteung ngewet ieu beuteung Bu Erna, di mana ieu kuat karapi kitu jeung geulis? Iya Mama Neng, Bu Erna tanya geus rapat ieu jeung ibu-ibu pengajian Nurul Iman. Naon itu Mama Neng? Iya Bu Erna Mama Neng teh deuk mere pasakan ya jeung Bu Erna. Alah Mama Neng nih pas pisan ieu. Bu Erna teh kelapar tadi rapat teh bere konsumsi meni. Nun pisannya aduh. Nuhun. Pas atunya ari kitu mah nya geus atuh Mama Neng ka jero deui nya. Nuhun ieu katampi pisan ku Bu Erna. Nya sami-sami Bu Erna. Hayu kela Mama Neng, apal teu? Naon deui teh Bu Erna? Apal tuh si Jula eta geuning anu apal si Jula eta mah anu mantanna si Dehun kan, si Lengku Deui kan. Apal eta mah nya geus barna hayu Itu si Utara nek der hayu Har, nah Mama Neng geus apal geuning. Apal teh saha nya pada eta keur hot-hot eta gosip. Bea motor masih penting dia. Mi HP nya nuhun Mama Neng yeuh. Untung we aya Bu Erna. Jadi pan teu mubazir kentang teh. Ngagoler heula tadi diganggu ku si Bunda di ngagoler ge. Tapi maknya tuang teh jeung kentang deui. Kamari kentang, ayeuna kentang. Bela, lumayan pamere. Nih nya cuaca teh cedeng gitu. Hujan juga nana. Duh, seubeuh kieu tuangnya. Geus seubeuh tuang mah tinggal ngecek domba. Mana si Timi teh Timi? Assalamualaikum, Warna. Waalaikumsalam, ieu di tukang Imas. Oh gitu. Naonnya si Imas ka dieu? Mana cenah Warna teh? Ada tukang teh. Oh, aduh. Imas naon ka dieu? Laundry Bu Erna lain eta. Oh, bareng ieu. Tapi ampun aja belajar mah 5 hari ya. Jadina soalnya kan cuaca tidak menentu seperti perasaan Imas. Ya. Imas teu naon atuh. Ngan mana geus dahar can ieu teh? Nya acan atuh. Can masak tadi masaknya karek beres ngelondri yuk. Nah, meni pas pisan Imas, dedek mah mana ieu kentang balado. Bu Erna boga itu di imah. Har. Nya aya atuh ada di bare mah. Naon teh? Buana dek bare ka Imas. Nya mantak nawarang gedek mere Ibu Erna teh Imas. Nya satunya tungguan heula ku Bu Erna kada heula nya tungguan. Ya Werna, meni kabeneran pisannya Werna memberikan Imas makan. Imas geus ngalondri can dahar meni lapar. Bisa teh. Bare buru. Imas ya. Bawa kabeh Bu Erna loba teuing ieu teh. Har. Bener teh Werna. Teu naon aja Imas kabeh teh naon? Jang maneh kabeh pan Bu Erna mah geus ieu sok beakeun we. Meni bagor kieu geuning Werna teh. Nuhun nya. Heueuh Imas sami-sami. Kentang balado geuning ya teh. Mending lagi nikmatnya. Kamu ki Imas ya teh. Nya alus atuh Imas ari beuki mah sok beakeun. Bae beuki montok. Alah meni nuhun pisan ya Werna. Tapi ya teh sangona aya eueuh. Mani make teh nyango ya. Teu masak teh nyango. Ya si Imas mah dibere hate minta jantung geura. Eueuh Imas aya ge itu jang si Usep eueuh deui samet. Itu ada Werna. Nya kalian we atuh barang bere teh deungeun aja sangona. Nya atuh bere mah cenah teh nya deuk neangan ka imah batur ya sangona. Ayo bare ayo. Heeh sok Imas.
Untung we si Imas jadi pan temu bazir eta teka picen saya kentang teh. Tinggal heula si Timi ah. Minta kasih bunda we lah sangguna. Ayo tuh dia masih bunda. Bunda itu anggus-anggusnya pegawai nama ah. Konyo. Bunda mana? Rajin kayaknya sesapu. Dik naon ka dieu yo? Rara si bunda sih. Ulah ya teh Mas ka dia ulah. Dan gitu bunda teh Imas maknya emang kurangnya hungkul bisi gitu. Mana teh odok meuli spaghetti carbonara. Nah, di bunda teh eueuh kosong gitu. Lain bunda masanya ka dia teh dak minta sangu. Soalnya masa nyanggupan. Jadi dak minta gitu. Maknya apa ya teh naon Imas? Dek dahar mana teh minta sangu teh? Har. Ya turuk dahar masa banyak dak nyesel. Lampunya sama Mas minta nake deterjen yang sangu. Kumaha? Nggak bisi we Imas maknya iyo. Tapi kumaha lamun urang botram gitu. Tuangna sasarengan pan sok nikmat lamun kitu mah lain. Nyari Mas mah kumaha bunda we. Kumaha boga sangu. Saku atur-atur lah. Ya geus atuh ari kitu mah bunda ka jero heulanya nyokot heula laukna maknya. Masak lauk naon ieu? Lauk jair. Bunda favorit mah lauk jair. Maknya lain lauk ikan iya tapi lauk teh dengan sangu. Oh, banyak teh lauk jair. Mas, ajakan juga mama neng betuangna beuki nikmat soalnya kan beuki loba beuki nikmat tuangna maknya. Bener oge nya. Bayapan makin loba anu daharna makin nikmat beneran kitu nya. Ya sok sampur atuh mama neng nanya, bunda ka dapur heula nya maknya. Ya bunda. Sampur lah mama nengna. Mama neng. Assalamualaikum. Saha eta si Imas gitu nih ngaganggu teh nya batur kersare teh. Mama neng. Punten. Ayo naon atuh mana teh Imas jeung jadarokan sagala batur kersare teh nya. Iya mama neng si bunda teh nya ngajak botram. Dek miluan mau. Botram di mana ya teh Imas? Di masih bunda. Ayo orang botram berame ya tuangnya ya. Tapi oke Imas nya eunah jeung teh lamun botram kabeneran mama neng can dahar ya. Jangan satu mama neng nyawa telah sanggup jeung deung nanya. Yang nggak satu kebat tunggu aja ya tadi masih bunda. Heuh Imas. Har bunda. Nah eta hungkul sama hungkul. Mana dengeuna awal lauk nu mana? Aduh. Ya apaan karek ieu di bawah teh Imas lauk nama acan manya. Nya. Mana Imas eta mane dina misting hejo? Iya, kentang balado eta bunda. Mana Bu Erna? Oh. Maknya atuh ari kitu mah sarua jeung bunda meureun Imas masak kentang balado jeung bunda ngasaan eta ngunahan anu mana? Ya. Tapi bunda, nah eta bet bisa seru kita jeung Bu Erna masak kentang balado ya. Janjian mah kumaha teh? Henteu Imas tuh janjian ngan kae heula yo. Nah rasana sarua nya jeung pasakan bunda maknya. Maknya sarua. Sarua ieu mah ya mah kentangna sarua lain bumbuna. Maknya sarua pisan ya. Maknya bener Imas teu bohong bunda mah. Kalanya orang cokot heula ieu anu bunda kalanya antosan sepeda. Nyesek bunda. Cokot bisa dibiarkan si bunda. Asaan lagi. Nikmatnya. Imas yeuh geura cobaan ku Imas ieu kentang bunda rasana sarua tah. Maknya yo. Gini sarua rasanya mirip percis. Geus araya geuning. Maknya bener kan Imas sarua pisan ieu jeung bunda. Ya mah resepna sarua meureun nepi ka takaran-takaranna sarua. Jadi rasana ge sarua gitu bunda. Alah sia buah-buah eta kentang nu si Imas teh ti Bu Erna euy. Kapanggih ieu mah ku si bunda. Maneng, pengalaman atuh ieu. Yang kesurupan. Tuh mama neng ngoleng kunaon ieu? Maknya bunda hampurannya ieu mama neng. Tadi kentang anu ti bunda teh ku mama neng dibikeun ka Bu Erna soalna mama neng teh pokok geus masak sieun teu katuang sieun kapicen daripada mubazir mama neng teh nya dibikeun ka Bu Erna. Hampurannya bunda tong ngambeknya. Oh, pantesan we. Rasana sarua. Soalnya ieu ti Bu Erna. Terbalik di si bunda kalau menang kemarin kayak mas kasih bunda doang mas lingkaran setan. Maknya meuli teh naon atuh mama neng beura kentang mah nya kudu ngambek ieu. Hampura bundanya. I'm sorry. Maknya teh naon atuh mama neng. Hayu urang tuang ieu babarengan hayu mulai. Jeung geus atuh ari kitu mah hayu urang tuang. Arah teu kieu yuk.
Menyo. Kalau Imas boleh nyokot lacanya. Menyo. Imas, emangnya Imas? Tau gak kape kalau orang tangan damkar. Damkar. Kan berkerame begini buat yang mentuang menyo. Jatuh. Ih, cahaya teh gimana sih maksudnya awan teh? Lama gak sih? Ayo tuh Imas mana tuh nih? Jong joro. Lamun tuang na rame-rame mah eta teh sok ngeunas teh. Soalnya Bapak pengen di bawah. Apa gimana? Oh, apa Bang? Oh, gitu nya geus teh mah geus tukang. Tuh, Imas ada nyolanya kayak Imas Batur. Kayak Imas lagi. Tuh itu. Seperti perasaan Imas jadi lagi. Untung we si Imas jadi pan kentang teh numpuk. Tapi dituang ku si Imas Banyak. Lagi-lagi aku lagi yang lari ini teh. Pulang minta dahar, pulang minta ongkos. Ayo tuh nih dari aku nggak apa-apa semuanya.